sayuran aya tanaman anu sanes rapikeun urang bersihkeun geuningan aya ibu-ibu atas di warana ieu teh mani kompak ieu alhamdulillah pendak di dieu ibu-ibu KWT jadi engke lamun dina damel KWT teh urang teh henteu susah teuing nyanak sayur di kebon nya di masing-masing lahan pekarangan ibu-ibu sadayana pesan ibu abi teh gaduh rencana Bu Dewi iya di kelurahan itu kan itu ya Bu Dewi geningan Bu Dewi alhamdulillah Bu Dewi iya teh nuju ngobrol KWT Bu damang ibu alhamdulillah itu ibu hoyong ngadamel KWT kumaha pada setiasa jantan KWT teh ieu teh Bu mohon mangga yang penting mah nyabunya orang pertama aya lahanna heula kaduana aya anggotana jantan ibu pamit hoyong ngadamel KWT udah ngampalkeun heula jalmi-jalmina anu kerja penting mah anu kerja nyabunya mun ibu pamit aya lahan anu kosong teh urang manfaatkeun mun atuh pamit kitu mah Bu Dewi urang ajakan we ibu-ibu nu sanes aya kitu mah informasina abdi kumaha ibu-ibu setuju urang ngadamel KWT wae ayo nya bismillah nyabunya urang ngadamel